Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa wilujeng patepang sareng ngatarama tentang dina acara warta Bogor. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa buruhan murid di sekolah di perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nu dina tanggal 8 Maret 2022 kena KUU masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sekolah asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu Pos Koordinasi Bersama Mitigasi Informasi jeung Bantuan Musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancabuli Asep Taulani netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus bikin kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di 5 kepala sekolah SDN di Sondari. Pamirsa nu sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.